Terus wargi kieu ya. Kasim kuring mangkukna dina video anu itu aya nu komen. Beda aya daun anu kieu dina gunung kanjukut eta. Ka daun kieu wargi eta. Tah. Kang cenah upami eta daun naon daun lampuyang teh sanes. Nyata nu kieu wargi tah. Upami ieu mah sanes tah ge bonteng ieu. Tah. Ieu. Ieu tadi sim kuring mah disebatna teh daun pacing. Daun pacing. Tuh. Anu kieu teh wargi sae kangge parab mah. Soalna nu kieu mah hipu kandungan airna seueur. Hampir seimbang sareng odot. Salian ti dianggopakan ternak, nu kieu kagunaanna seueur hasiatna. Hiji ketika urang kakeset, kakeureut arit tiasa ieuna tah. Tah ieuna dikerik. Ieuna kulitna tah ieu teh dipokokeun kanu kakeureut tiasa tiis ieu ngecis. Kaduana tiasa dianggo kompres. Kompres murang kali atanapi urang nuju panas dikieukeun tah. Tah ieuna diala atau di kieu tah. Ya. Ieuna diala kadana nu arageung nu kieu na, kadang nu kieu teh anu ageung. Tiis panu kieu posisina, tapelkeun weh diala caina kitu nya atawa ieuna ditapelkeun ka dieu. Tah kitu janten nu disebatkeun tangkal pacing teh nu kieu. Nu kieu tangkal pacing teh. Dianggo parab sae, dianggo parab ternak. Dianggo lanong tiasa tangkalna. Bahkan panginten nya upami nu apal mah tiasa dianggo lanong anu sanesda. Aya deui nu nyebatkeun ieunana oge tiasa didamel peureuh. Upami urang nyeri soca, ateul atanapi beureum, nu kieu tiasa caina diala dianggo peureuh. Dianggo tetes mata. Tah kitu artinya di salah sawios pakan ternak anu sae pisan kangge ternak terutami anu enggal ngalahirkeun tos orokan domana. Sae pisan kieu kana cai susu. Atur nuhun warginya tegeng hilap, sing sarehat, tetap semangat, mudah-mudahan we ternakna sing sarelait. Hatur nuhun.